lamun di pikiran makhluk ku kompakna ieu gotong royongna Gusti teuing. Jadi orang tadi ditalaah gitu tanya istilahna makhluk mun jelema kagiatanna model kieu Gusti teuing. Tenyo Ari kamarana cenah. kamarana ngalut kieu. Kompak tuh. Ah, iya mah bener. Tanya tuh, tanya. Teuing. Nyaan makhluk Allah ya. Tuh, nenyo mau mawa iya, mau makanan jo. Berbagi teh. Tuh kana jembatan. Tuh ke jembatan tuh. Aya nu gede digotong. Gusti teuing. Nyaan. Ari barangun di mana cenah? Duka teh. Ada ka dari ieu. Tuh, mangrebu-rebu. Ku kompakna geranya Gusti, mun ditapak nguduna pakuran diri teh tak kieu ya urang teh. Makhluk Anu diselap karunya tah. Karunya tah. Diselap. Pun Gusti teuing. tah kieu man makhluk oge tuh dibere keadilan, gotong royong, ngalut. Anu geus tepi nyokot deui ka dieu tah, aya nu ka dieukeun, ka ditukeun. Pun teuing. Gitu jo. Matak urang ge kudu kieu tah. Ka gotong royongan teh kudu kieu tah. Urang duaan aya ngaras seubeuh.